umat sakola eta geus sakola ari ngaji can abdi kan isin saya kan pidato ujang di mana atau ulah tarik deui pidatona dihirup pidato di tukang pidato deui wae ujang hei anu dinagang ulah pidato almatan nu balik duit tadi bo jadi we poho deui gitu naon terus sakola sanes sakola-kolan dulur-dulur abdi nukur jadi guru SD guru SMP nu digawe di Pemda eueuh nu remen ka Mekah bolak-balik komo kudu apal ka luar negeri abdi lain agul-agulan butut-butut wae abdi mau ngahaji geus 15 wangsulan abdi mau ngahaji geus 15 kali abdi mah caro haji lain maklar haji lain boga kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH ente tapi dikersakeun ku Allah alhamdulillah kapungkur mamemeh waiting list ieu abdi hampir setiap tahun berangkat haji remen abdi ka Mekah ieu kabeh berkah pedah abdi milih kupun biang kupun bapak di pasantrenkeun abdi bolak-balik ke Mekah tara mayar boro-boro juta ribu sapera duit abdi pribadi pakai munga haji cado abdi can pernah ngeluarkeun uang sepeser pun dipake munga haji berangkat haji aya nu mayar aya nu ngongkosan nah cek abdi sarjana pegawai Pemda eueuh ngamekahkeun sugan ieu bapak ka Mekah tadi ongkosan eueuh nu sok remen ka Mekah teu make duit mah ku batur anger we nu sangaraji tuh ketua MUI Pakai Haji Nurdin di Mekah Nabilah dipercaya jadi petugas non kloter di pesantren Tulen berangkat haji ke Mekah dia pakai duit coba dibayar ongkos gratis duit loba balik nama duit pan haji ge sarua ngajaran pernah jadi petugas haji 3 kali 2 kali abdi jadi ketua kloter sekali abdi jadi ketua non kloter jadi nyahongan mau di beja-beja tiap bulan haji bulan rayagung ka pasantren aya we nu mere domba nu mere sapi can pernah abdi setiap bulan haji absen eueuh nu ngirim sapi minimal 4, 5 sampai 10 ekor sapi mah aya we. Nah lanjut abdi mah guru SMP suka anu mere anak kelenci teh kadenge wae. Eueuh anger ka pasantren mah ngalir mere teh batur mere sapi teh aya we. Matak mending keneh di pasantren Gus Mir ari mimpin tahlil mah balik dari bere berangkat ge 2 coba dianterkeun teu kudu ngajing sorangan. Berkah cik menang pasantren abdi sanes takabura tanapi abul naudzubillah teh aya peda aya dawuhan Allah amma bi ni'mati rabbika fahadits mun Allah mere nikmat mereka bungah bejakeun ka batur mudah-mudahan jadi motivasi jadi dorongan bo abdi tos 22 tahun ini abdi teu absen teu pernah satahun teu nincak Mekah salami 22 tahun abdi terus we Manonjaya Mekah, Manonjaya Mekah, Mekah Manonjaya tuluy we. Abdi rata-rata per tahun 5 kali, 6 kali sampai 7 kali. Ayeuna wae di bulan Syawal kamari nepi ka bulan Saban ayeuna can nepi ka Syawal deui can sabar. Abdi geus 7 wangsulan di atas di Mekah. Bari teu make duit. Da aya wae nu mere. Ari dulu jeung nu mere abong deui. Kadang ke Mekah di ongkosan adu mah tinggal nyengcrek ini ti imah balik ka imah ini ti pesantren balik ka pesantren aya we ongkosan teh mun teu lepat abdi ka Mekah umroh ku saya 70 balik Perintah kabur Mekah ngataran wae katalah kabeh ge Mekah Madinah jeung jalan tikus-tikusna wae katalah abdi berangkat ke beberapa negara di luar negeri lain cuma Mekah wungkul sampai ke Israel abdi pernah datang ke Pakistan saya pernah berkunjung ke Afghanistan lain gugur nyeun bom lain ziarah ke para aulia
Abdi datang ke Samarkand, datang ke Tuntung negara Soviet pasca bangkrut. Ieu sadayana berkah masantren, berkah ngaji. Engke ku ibu raoskeun, lamun ibu ayeuna gaduh pepelakan, budak di jurung-jurung sina ngaos sina ngaji, cicingkeun budak di pesantren Miftahun Najah atawa di pesantren lain terserah kumaha ibu jeung bapakna. Tapi nu pasti anak genjot bere motivasi pasihan kata semangat anak sina paham ilmu agama tong boro-boro di akhirat. Di dunia na jarang ulama kiai sangsara balangsa. Oh, nu sangsara balangsa mah jelema bodoh bari teu boga keahlian. Sekolah teu masantren teu teu gabeul keahlian wilujeng sangsara we kitu. Nu mawi ayeuna ngaos penting ieu ge judulna mah memang menyambut Ramadan judulna, tetapi endingna ayat-ayat mutiara anu kudu tercapai. Menyambut Ramadan mah itu mah hanya media wahana ami babari ngajudulan ngaji. Usi nama nyadarkeun manusia sina leuwih memahami ilmu agama, sina leuwih cinta Allah, cinta Rasul. Ayah hikayat ayah jalmi kapungkur namina Abu Hasan Muhammad bin Hani, sok disebut we Ibnu Hani. Ibnu Hani dikenal dina sejarah ngaranna Abu Nuwas. Sok tinggal tentang sejarah Abu Nawas dulu di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Ari Harun ar-Rasyid teh raja kafir, ari jelema anu pangkuat na Islam natengan Ibnu Hani. Cuman Ibnu Hani lain daripada yang lain. Ibnu Hani teh agama Islamna kuat, ilmuna loba, ngan dicirian buukna gondrong banyak. Buukna teh ongkoh ulama tapi rambutna banyak. Lamun adeg kieu teh ibu nu nambruna wungkul buukna moal kurang teh 1 meter mah nambruna wungkul buuk teh can tina sirah di kana tanah. Mata terkenal ogena. Mata lamun aya santri galondrong eta teh urutan Ibnu Hani. Pek wae abdi moal nyari asal kasartaan ku ilmuna, kasartaan ku amalna. Rek gondrong mader barina oge nu jarahat manu barutak lain nu galondrong. Bangsa duit negara teh rata-rata nu barutak, koruptor kelas kakap nu barutak, nu galundul nu tarang nalalega. Allah di berita di televisi nu gondrong maling korupsi uang negara sekian triliun, rek maling di mana aja nu gondrong. Nu gondrong mah paling ge maling hayam. Paling lauk keur ngarona tina balong tatangga. Lain meunang maling hayam, tapi kan nilainya mah sabaraha. Sanajan maling mah anggar maling. Khalifah Harun ar-Rasyid sangat membenci Ibnu Hani. Harun ar-Rasyid sangat membenci Abu Nuwas karena perbedaan ideologi, karena perbedaan agama. Anu manehanana selalu menanamkan dendam terhadap Ibnu Hani. Maklum orang kafir teu toleran, teu eledan. Boro-boro Ibnu Hani berbuat kesalahan, sanajan teu nyieun salah ge anger we dibenci. Badami ngomong maklum raja di istana, minta saran pandangan kudu kumaha supaya Ibnu Hani eueuh judulna. Saran macam-macam. Aya menyebutkeun ada raja maraja ieu kantun panggil, tanya we agama maneh lawan. Lamun geus jelas ngaku agamana Islam, sedengkeun masyarakat di dieu agamana Islam, sikat bunuh. Cek raja teu bisa kitu wae ngabunuh jelema. Aya oge nu mere saran, tewak borogot talian leungeun jeung sukuna, bawa ngojay di laut, lelepkeun bang baluhan make batu. Raja teu narima, isu pageto lamun janajahna muncul mamang ka permukaan, kami bisa dituntut dengan hak asasi manusia. Aya we kolot nu mere
syarat alah Tuan Raja Tebira Ibnu Hani hiji kajian jelema pinter tinggal bere pertanyaan nu ulah sinameungan ke bibitaan pangjawabkeun pertanyaan Raja. Mun bener Ibnu Hani diangkat jadi menteri gaji naik 18%. Ngan lamun teu bisa ngajawab pertanyaan Raja, Ibnu Hani harus siap dibunuh mati. Jadi aya alasan dibunuh teh pedah teu bisa ngajawab pertanyaan Raja. Cek Raja, kumaha cara ngada kami teh nyaho? Eta jelema nu mere syarat keterlaluan. Raja tinggal neangan manuk piit. Ibu terang manuk piit, nu sok dina pare, manuk leutik ieu. Pesakan manuk piitna kade leupas. Manuk piit teh hirup keneh. Engke sina dipilih ku Ibnu Hani. Ieu manuk piit teh paeh kitu atawa hirup. Lamun Ibnu Hani ngajawabna manuk piit Raja paeh, lepaskeun manukna. Da hirup manuk teh. Berarti Ibnu Hani salah nyebut paeh, ternyata manukna hiber. Salah ngajawab pertanyaan Raja. Bunuh. Siapkeun bagojona mereka bunuh. Lamun Ibnu Hani ngajawab hirup, da manukna hirup. Pencet ku Raja da leutik ieu manuk piit mah kepeul sing tari. Can mecet mah engke geus paeh temongkeun ku Raja. Nah, manuk teh paeh, padahal paeh mah dipencet. Berarti Ibnu Hani mah moal kabagian bener nyebut paeh dihiberkeun da manukna hirup. Lamun ngajawab hirup, manukna rek dipodaan, dikepeulna pesak keneh. Ibnu Hani mah anggar kabagian salah. Ujung-ujungna ancamanana rek dibunuh mati. Makanya eta teh dilakukeun di istana bari dilalajoan ku ribuan masyarakat. Ibnu Hani mikir cek hatena ieu mah politik raja ge mah politik jahat ieu mah. Manukna make ditanyakeun paeh hirup, lamun kami ngajawab hirup kita bakal dipencet pasti modal. Manukna engke kadewe mah ditemongkeun teh manuk teh geus paeh. Lamun kami ngajawab manuk piitna paeh pasti dilepaskeun da gede mah manuk teh hirup. Pilihna sangat kuat. Maka cek Rasul dina hadis ittaqu firasatal mukmin. Ittaqu firasatal mukmini, hati-hati dengan firasat orang-orang mukmin, terutama mukmin yang berkualitas tinggi dina keimananana. Hati-hati, firasatnya jangan meleset. Ibnu Hani usul, Tuan Raja, soal manuk piit Raja pasti ku abdi dijawab. Bari nyabakan beuteung teh kieu cenah. Tapi abdi hayang kahampangan Tuan Raja. Ari WC kan di luar bangunan istana. Jadi kumaha atuh? Abdi hoyong kahampangan Tuan Raja. Engke tas kieu ku abdi manuk piit dijawab. Akhirna diizinan ku Raja. Ibnu Hani sina kieu ka WC. Tapi ku polisi hansip kawal bisi melarikan diri. Eta nu kieu Ibnu Hani kawal. Ibnu Hani dikawal ka WC. Padahal lain hayang kieu. Ibnu Hani mah teman teori we. Bari nagok di kamar WC lah. Geus ku aing diladenan cek manehna. Pertanyaan kitu mah diladenan. Keluar ke WC diablingkeun. Ari Raja kan di tengah-tengah istana dilebet caritna. Ari WC di luar bangunan. Begitu Ibnu Hani nepi kana lawang istana nangtung. Tuan Raja, da kuring mah masyarakat biasa. Raja mah pan bapana seluruh rakyat di negeri ieu. Mau galak ke bejana mau ngahakan anakna, sagalak-galakna mau macan tetep ke anak namanya ahna. Raja itu manusia pinter, abdi mah rakyat biasa. Memeh abdi ngajawab pertanyaan Raja soal manuk piit mati atau hidup. Abdi minta usul heula. Cek Raja hempe, teu mikir eta Raja hareun. Atuh begitu dihempekeun Ibnu Hani atoh boga peluang. Tuan Raja, abdi rek nanya ka Raja, tapi kudu dipilih satu antara dua dengan janji lamun Raja bener ngajawab pertanyaan abdi manuk piit Raja ku abdi rek dijawab. Ngan lamun Raja salah ngajawab pertanyaan abdi berarti manuk piit teu kudu dijawab. Luas Raja teh.
da geus dipekut teh dina lawang Ibnu Hani beri ngacung pananganana. Tuan Raja coba pangwalerkeun ku Raja Harun, ieu abdi Ibnu Hani alias Abu Nuwas ayeuna rek kaluar atawa rek ka jero. Jelema nantung dina lawang. Cing lamun bapak kita milih aya jelema nantung dina lawang rek kaluar rek ka jero. Da pasti bapak nu eleh. Mun cek bapak kaluar si itu lah tinggal kajerok dari lawang. Lamun cek rumah Jawa mereka jerok itu aja tinggal biji. Raja bingung nyebut keluar bisi kajerok, disebut rek kajerok bisi biji, dan memang lantung nadina lawang. Akhirnya sampai setengah jam Raja bingung, can boga kepastian. Nah Ibnu Hani tere keluar atau rek kajerok. Ujung-ujungna kusabab Raja teriak teu bisa ngajawab, dipanggil ku Raja geus Ibnu Hani ka dieu we ditah ka jero urut diukna tadi ngan Ibnu Hani bertahan. Cek Ibnu Hani moal menang hese lamun kuring ayeuna ka jero engke cek Raja nah maneh rek ka jero geuning buktina nya ayeuna ka jero. Jadi manuk piit dipaksa kudu dijawab moal cicing Ibnu Hani nalawang. Cek Raja, ieu mah lain soal pertanyaan Hani. Pertanyaan kami ku anjeun teu kajawab, ngan pertanyaan anjeun ke kami jujur teu bisa ngajawab. Ka dieu we ayeuna mah ka dieu. Ieu mah panggilan Raja ke judul nama. Cek Ibnu Hani lamun panggilan mah beda cerita. Bari leumpang teu ceuk dina lawang. Panggilan Raja ieu mah panggilan ieu mah. Ieu mah panggilan lain pertanyaan, tapi panggilan ieu mah panyaur ieu mah. Panyaur Raja. Tuluy we dibaca ieu mah panggilan Raja. Dan bisa diricikan soal begitu pahareup-hareup diuk nak kursi urut diukna Raja Harun marangkul muntang pageuh ka Ibnu Hani sambil cerik nangis dugi ka cipruk baju rangsukan Abu Nuwas alias Ibnu Hani. Kita mulut cuma dengan didit panjang kieu kalakuan. Raja muda tuh aing sok konsentrasi gitu. Tapi kiai ini mudah-mudahan jadi ulama ya amin. Mungkin bae lah ieu ajengan mah bangor kumaha ge mangsa bodoh. Ibu-ibu bapak-bapak, akhirnya Raja mengakui Raja jujur teu mampu kudu ngajawab pertanyaan Ibnu Hani yang tidak lain seorang alim ulama dan muslim sanajan Islamna Allah baladna wa baturna. Raja kedodoran teu mampu keur mengimbangi kepintaran seorang Ibnu Hani. Raja jujur mengakui manusia model kieu nu kami dicari. Akhirna mah pertanyaan Raja teu kajawab, pertanyaan Ibnu Hani teu kajawab. Geus we ayeuna mah anjeun teruskeun sebarkeun agama. Kami oge rek toleran, merek kerja, merek kesempatan. Soal agama, anjeun agama anjeun, kami agama kami. Padahal tujuanna Ibnu Hani terek dibunuh tujuanna mah tadi teh. Tapi da tulus dibunuhna, da Ibnu Hani na pinter. Naon hikmahna? Kuasai ilmu. Ayeuna waktuna anak ibu sakola ngaji sakola, malah ulah ukur sakola tamat semet SLTA. Lamun memungkinkan anak ibu lamun dedeg pesakna kuliahkeun jadikan sarjana, tetapi ulah nganggap enteng karena ilmu ulama di pondok pesantren. Intinya hari ini selain tugas Bapak Ibu mempertahankan ajaran agama Islam, kuasai pengetahuan ilmu agama. Insya Allah hidup aman, hidup selamat. Hanya orang-orang yang pintar anu dijauhkan ku Allah tina berbagai bencana. Maka pesantren Miftahun Najah menyediakan pendidikan kanggo ngadidik putra-putra ibu bapak khususna nu aya di lingkungan Cicandar Tonggoh. Bebaskan buta huruf Al-Quran, bebaskan kebodohan. Sina apaleun tauhid bener, sina apaleun maca Quran bener, sina apaleun sholat bener, supaya anak bapak ibu bermoral, berakhlakul karimah. Insya Allah bakal jadi tabungan abadi kanggo urang sadaya. Akhir kata, mudah-mudahan
Pesantren Miftahul Najah mun diibaratkan seperti sampan atau perahu besar berlayar dari satu titik pantai, siap mengantarkan penumpangnya di pantai sana yang lain untuk mencapai tujuan. Dukung ku warga masyarakat, dukung ku bapak ku ibu, besarkan dia pondok pesantren. Nu ngadukung, nu ngadoakeun, nu berkorban pikiran, nu berkorban ku tenaga, berkorban harta banda, insyaallah bakal dicatat ku Allah manusia-manusia hebat, manusia-manusia mulia, karena tujuan lembaga pendidikan pesantren untuk menjaga kelestarian agama Islam, menjaga akidah masyarakat tidak kesesatan, memberantas kebodohan umat, terutama mencetak generasi penerus menjadi generasi yang hebat di masa datang. Kiaina panjang umur, keluargana, para putrana mampu ku Allah diberi ilmu pengetahuan serta menghadapi gangguan, diberikan kesabaran. Insyaallah ieu pesantren Miftahul Najah akan kekal abadi selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Tere asar ceuk ayeuna katarek pas lohor pisan. Beujena dulu abdina capek. Awas ya, bisa digulingkan. Power dia dengan pola ibager ku awi sabelah. Bade TV dorong budak mun dijongkok kumaha. Geus bagian tali kayaknya mah jadi mahulang wae. Sekali deui pesantren adalah tirkah warisan Nabi. Insyaallah dengan peran ulama, peran kiai soal pendidikan tentang agama. Ayeuna waktuna moal hina putra bapak ibu memiliki ilmu pengetahuan agama. Kemana di rabutan bisa berdobokan nama eta teh ngaja kalau ibu-ibu geus diteunna icu mangajengan didin aduh budak teh bangor mah bangor tapi nu bangor masuk pintar beda jeung musedianya matakeun we budak ngoprek ogenan sa jadi kiai bari soleh. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tadi diawali dengan sholawat, bahkan mahlul qiyam. Ayeuna di akhir kurang baca ya Rabbi bil Mustafa-nya sareng-sareng. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Ayo ya Rabbi bil Waghfir lana ma madha huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa bil maqasidana waghfir lana ma madha wasi'an karami. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'an karami. Sim abdi sejata wasul kasalira kanjeng rasul pamugi doa dikabul barokah kacanda kuangsul. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mudah-mudahan ibu bapak pulih ke bumi masing-masing dalam keadaan selamat. Amin.
hadirna kaya tempat menghapus sadaya khilaf sareng dosa. Sambut Ramadan dengan riang gembira, siap beribadah, siap memakmurkan masjid, siap sholat tarawih, siap dibangun malam, siap memakmurkan pengajian. Mumpung bulan Ramadan, Allah memberikan kauran kesempatan umur kurang lebih cuma saminggu deui. Ramadan akan hadir di tengah kita. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesehatan serta panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.